tapi sinya si jangkar kan maka aing ngawadul majar-majar ayat tamu cenah. Tamu di mana apa naik tadi? Yuk sama yuk. Rokok sabatang yuk. Duh, kumahanya duit teboga itu. Syukur saya coba malam minggu duit teboga itu. Nah, urang mah banar. Sok ilikan heula teh kemana nu bogoh. Anjing gede ngomong mana kalau bambe we. Loba sok ilikan teh. Ieu teh ieu. Ya anakna aya Nah di DP-an lah. sok lah berbutuh bisa urang. Nah, dia jadi mes 1.200.000 nya. Nah, ini DP nu paling 200. Nah, itu sesana ku aing dibayarnya. Tapi ieu mah apa alat gede sekolah. Manjang euy 1000 korsnya. Gaya jelema di kanang me urang sahanya loba maling aduh. Ditipu dia. Pusing. Ada apa yang beteng teh? Ayo ke tukang warung gitu nya. Suka naik mie aja suka daikin kita pakai jaduknya. Assalamualaikum. Kang? Aya mie itu? Waalaikumsalam. Aya Kang. Pangadamakeun hiji tapi oke seduhnya. Mun siap Kang. Antosan sakedap. Ulah mie teh nya. Abi ngatasan dia. Oh iya Kang, mina. Oh, siap. Ngomongnya Mangga. kuat lapar euy. Itu tadi orang rada tereh itu kang warung teh nyemin atuh nya euy. Dasar lapar kieu teh beuteung teh euy. Candahar teh isuk di aing teh. Nying, aya mah kadut euy, kabeneran. Aing ditipu. Bos, itu aya tamu tuh di imah. Kamu saha? Itu ting saha da di imah aya awewe. Kan orang ibeti imah mana teh? Usah saha. Coba orang dikagok dek dah remi. Kita tadi kuat buat lapar orang ya. Itu tamu tuh ngadaguan karunya. Emang ngapreng beureung ka urangnya pada orang karek jual bete di imah. Usah saha. Coba orang karek kayak ngadah remi na ge ieu. Itu kok kita tadi yang lapar orang yang dahar. Bener itu mah tuh di imah kerenungan karunya. Ini ipu orang mah ngadaguan itu tuh di imah. Geus tiang gawe, engke mie mah tinggalkeun heula. Oke, atuh dagoan kita bener mah nyaman teh bohong. Awas aku aing mun bohong. Ngape mie nya? Isi ku ayam we. Sagedeung teh aingnya. Oh jonggo teh yang karunya nungguan. Beneran tuh, beunang tak tipu teh mangka di teh. Ieu mina di ngalualer kan kuing seubeuh kieu mah. Duit utuh beteung seubeuh ieu mah. Nges ya pokoknya mas sebeh ini. Lunang we katipu bangkan aki-aki tuh. Stil agung. Pantes di mana teh curang cileung beneran. Ah ya, itu aki-aki. Ayam pisan nih mah. Sebeh rezeki nomplok. Gila wae emang kadut teh. Beneran ieu, beakeun ku aing mina. Cobaannya ya mah. Sebelah dia aja. Tuna we ah. Makanya kumis kor datang A few moments later. Nya si jangkar kan maka aing ngawadul majar-majar ayat tamu cenah. Tamu di mana apa naik tadi kita dinya eueuh. Bikin kain ini po anjing. Ini aing be jangkar kan.
Buku mah anjing lapar beri jangkar kayaknya anjing saya nawungkul. Ah anjing bener ka aing jangkar kayak galang nipu. Ah tebatar lapar saya lumayan. Ah mau diurut bukan udah sebatang aja. Ayo ke tamu rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya rokok kan? Aya Kang. Bade rokok naon Kang? Ayo jarum coklat teh sabar sabungkusna. Jarum coklat 16 Kang. Ai super. Super 25 Kang. Samsu sabar aing Samsu. Samsu 20. Ai kelasnya ayo tuh. Aya Kang kelas mil Di mana kelasnya tah? 25 asal nama Kang. Oh. Ai moal euy. Eta we nanti nanti sampurami sabar Kang sampurami. Sampurna mil 35 Kang. Makan mama teh jadi warung itu dengan saukur 30. Eta we nanti Juga kali ke warung itu Kang. atuh pan di bukan tutup jadi cuma iya we nanti murah rokok jadi we ayo rokok jadi we Aya Kang pamit telepon mah. Sabungkus deui namanya teh. jarum coklat ada sabatang Ngomong atuh tidak tadi ay. Sudah disebutan we. anjing Dagoan. naik minta Yuk sama yuk. Yuk rokok sabatang yuk. Duh, kumahanya duit teboga itu. Isuk korsel coba malam minggu, duit teboga itu. Duh. Bingung. Kira aku ya kudu nawarkeun me baturnya, Mang Kadut. Tipu deui kitu ku aing Mang Kadut. Ah, sugan aya ngaliwat Mang Kadut ka dieu. A few moments later. anjing kasih alam nih kenal lah Duh, kebeneran bos. Ka dieu euy urang rek ngajual eme ye. Teu boga duit hayang ka korsel. mana medan jual telan Sok ka dieu tah ilikan heula tuh, loba tuh. loba geuning mana mana euy Loba atuh da urang mah banar. Sok ilikan heula tah nu mana nu bogoh. anjing geuning loba mana teh loba embe euy Loba sok ilikan teh. Si ieu tak ieu. Ya anakna aya teh. ayo nu mana mah jual teh tuh Niat mah ngajual mah rek nu iya ye tah. saya kabeh ku aing diborong atuh yeuh Ulah atuh ari jang isuk di urang eueuh atuh. mana nu ayeuna dijual mana ayeuna Tah nu ieu lah kop lah. hiji Hiji we bala bateuing atuh. atuh ieu nu rada gede tah da imah anjing mah meme begung kieu dijual mana teh Da urang mah ngajual nu ieu pugu ge. hayang sabaraha atuh ieu mana Kop atuh lah 2 juta mah. anjing sia mah gelo me sagede peluk amat teuing Ka batur mah 3 juta. wah anjing make ge mah 1 juta ge bihom payu sia teh 1 juta mah tuh. masa ku aing 1.200.000 di kesan ayeuna ge arek mah Lah, teu mah payu sia teh yang 2 juta me sagede peluk ieu ka batur mah 3 juta bos urang nawarkeun teh ka bos we mah. geus ayeuna mah kieu ku aing 1.200.000 ku aing di DP ayeuna 200.000 sesana ieu ku aing dibayar arek tah mun ku aing mau duit ya tuh Sok atuh lah, iya. Tah, terbutuh pisan nih urang. arek ku aing ayeuna di DP-an heula Sok lah, terbutuh pisan urang Tah. ya. Soalna. ya jadi me 1.200.000 nya tah ieu sok. di DP na ku aing 200 tah isu sesana ku aing dibayarnya Siap. tapi ieu me apel atuh ke sekolah oh siap Kada cokot isuknya. oh siap ke aing di sekolah tuh Lumayan dia, Bang. 200.000, Des. Sok ilikan heula tah ieu bisi ieu mah. Kurang Oh, ini teh siap. heula ya Oh, aya ka- keperluan ieu soalnya. Sok. Turun, Bos. Lumayan. Euy, 100.000 nya korsnya. anjing lumayan bang menang murah aing euy di batu mah itu mah orang 2 juta setengah anjing me sagede kieu dengan 1.200.000 coba karek lepeh heula lumayan aing bakal gede bati kada tina mah ieu mah ieu. Oke, hingga ya.
Jelema euy di kanang me urang. Sahanya bawa maling euy duh. Kenaon Kang? Tadi ya yang ngelikan saya sini di belakang budak. Budak saha? Enggak ngomong lagi ke budak mah aja cuma bapak orang di belakang. Malah bapak tetap. Pada urang mah can boga budak gede boga gelitik kene orok budak teh. Bete malah mama gua tau orang teh di teh. Mang cenah ka dia tau orang teh. Naon teh cenah. Cenah bapak orang ka jambe cenah ieu teh bukan bayar keur gawe cenah isu. Ah, bohong urang mah teu boga budak gede ieu mah jabdage me urang da. Wah, nu bener ya teh. Bener, udah ngomong ngajual. Bos. Pan ku urang jebang geus di duitan tadi geus di DP-an 200. Wah. Teu bisa urang mah da mah ieu mah ngajual. Adi gede dia duitnya. Kumaha duit urang ieu pun duit urang geus rugi 200 pake DP bieu. Urang mah teu apalna naon da mau ngajual me urang mah teu apalna naon pokona mah. Udah pedah we tadi teh cereng aku dengan budak mah ajat cenah tadi teh. Dibohongan meureun Kang mau ngajual me. Wah. Saha atuh lu eta di budak satu? Yang ding saha budak saha nya. Aduh, Nu ngaku-ngaku teh meureun. anjing. Aing katipu deui mah yeuh. Kamari geus katipu aya kah? Katipu di anjing. Goblok ieu mah anjing aing katipu di kusikal anjir ngomong-ngomong budak mang ajat. Bae atuh kitu mah. Hampura Kang nya, da mau ngajual me urang mah. Ngomongna cenah budak mang ajat tadi teh. Saha lain meureun batur eta mah. Budak ieu meureun budak ieur jiga nama. Dia mira aing katipu di teh juga nama tah. Pembe atuh nya gitu mah. Hampura urangnya lain naik bangsat urang mah. Siap cenah naon. Loba ieu aya mah loba kajadian nu kaledu teh duh. Penipuan. Kalau kita hampura atuh nya. Ditipu dia. Puh, pusing kalah. Ya, jarum coklat teh sabatang. Ngomong atuh kita tadi kabotan we nataan rokok. Dah usah bapak meuli Kang teh tadi. Pusing deh. Aduh dagon lah. Kurang euy kumaha. Action. Jarum coklat teh sabatang Kang. Ngomong atuh kita tadi kalah disebutan we hayo. Mun ek sabatang mah. Pan urang mah meuli, Bos. Anjing kan itu baunya bau. Anjing ah. Anjing. Anjing itu pandagan. Duit. Sok malam minggu deh ke Korsel. Duh. Mana biaya me batur. Trak kudu nipu Mang Kadut deui ieu teh nya. Arek ku aing tipu Mang Kadut. Kitu lin, sugan aya nu kali. Kela leumpang heula di. Mana medan dak dijual teh? Encan atuh. Ulah belum kamera. Si gaya jelema di kanang mewing euy. Bawa maling euy. Anjing, dikasih alam itu. Kenaon lah? 2 3. Hoi, non bos. Gitu. Action. Hoi, non bos. Kabeneran euy. Mahanya itu boga duit itu aing. Sok malam minggu deh kayak Korsel deh. Mahanya. Biaya me batur teu kudu ditawarkeun di ka Mang Kadutnya.